Bagian ke-14 Ad-da'watu ari ieu rek nyaritakeun dakwahna Kangjeng Nabi sirron barina susulumputan atawa sasamaran. Bada'a ngamimitian saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati ku dakwah sirron barina sasamaran. Lamma nazala samang-samang salungsur alaihi ka Kangjeng Nabi naon ayatu ya ayyuhal muddatsiru tegasna surah al-muddatsir ti ayat hiji nepikeun ka ayat 7. Eusina ya ayyuhal muddatsir hei jalma-jalma anu disalimut kum kudu ngadeg anjeun faangzir tuluy kudu mere beja pikasieun anjeun warabbaka jeung ka pangeran anjeun wungkul pakabbir mangka kudu ngagungkeun anjeun wasiyabaka jeung kana pakean anjeun fatahhir mangka kudu ngabersihkeun anjeun warujza jeung ka jalma-jalma anu lacut fahjur mangka kudu ngajauhan anjeun wala tamnun jeung ulah rek barang bere kana beberean anjeun tastaksir kalawan menta babales anu loba wali rabbika jeung ka pangeran anjeun wungkul fasbir mangka kudu sabar anjeun karena pangeran anjeun wungkul fasbir mangka kudu sabar anjeun. Fada'a teras ngajak Nabi ahla baitihi ka ahli betna Kangjeng Nabi waman jeung ka jalma yasiku anu percayaeun itu si eman bihi ka Kangjeng Nabi min asdiqaihi nyatana ti pirang-pirang babaturanana Kangjeng Nabi alladzina tegasna jalma-jalma ya'taqiduna anu narekadkeun itu ladina sidqahu kana jujurna Kangjeng Nabi. Da'a ngajak Nabi hum ka itu ahlu bait waman yasiku bihi ila ibadatillahi kana ibadah ka Allah wahdahu bari sahijina Allah warafati jeung ngajak kana nyaahan bin nasi ka jalma-jalma wal ittihadi jeung ngajak kana ngahiji bersatu watarkil harbi jeung ngajak kana ninggalkeun peperangan waqad bada'a jeung nyata geus ngamimitian Nabi bidda'wati kana dakwahna sirron barina sasamaran khaufan karena mikasieun min mufajaatin nasi tina ngarasa kagetna jalma-jalma bi amrin kusabab ayana hiji urusan atawa hiji perkara lam ya'rifu anu teu nyarahun itu nas hu kana itu amrun walam yasma jeung henteu ngadenge itu nas bihi kana itu amrun. 15 awalul mu'minina ari ieu eta rek nyaritakeun jalma-jalma anu leuwih ti heula asup kana Islam dalam arti mimiti jalma anu iman. Awaluman ari pangheulana jalma amana anu iman itu si iman bihi ka Kangjeng Nabi minan nisa'i ti golongan awewe eta Khadijatu Siti Khadijah wakanat jeung bukti itu Khadijah eta ta'taqidu nekadkeun itu Siti Khadijah sidqa risalatihi kana bener risalahna Kangjeng Nabi karasulanana 5 karena perkara doharo anu dohir itu ma laha pikeun itu Siti Khadijah minal alamati nyatana tina pirang-pirang ciri adalati anu nuduhkeun ala nubuwatihi kana kanabianana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mundu safratihi dina waktu lumakuna Kangjeng Nabi ma'a khadimiha sarta pembantu Siti Khadijah Maesarota tegesna Maesaroh. Wa awaluman jeung ari pangheulana jalma amana anu iman itu si man bihi ka Kangjeng Nabi minar rijali ti pirang-pirang lalaki golongan lalaki Abu Bakrin eta Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiqu tuh Abu Bakrin As-Siddiq eta Abu Bakar As-Siddiq wa kana jeung bukti itu Abu Bakar As-Siddiq eta sadiqahu anu ngabaturan ka Kangjeng Nabi qabla ba'sihi dina samemeh diutusna Kangjeng Nabi walam ya'had jeung henteu janji itu Kangjeng Nabi alaihi ka itu Abu Bakar kadiban kana janji-janji anu bohong. Wa Zaidu bin Harisah jeung kaduana Zaid bin Harisah. Wa kana jeung bukti itu Zaid bin Harisah eta mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam anu dipimilik ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tegasna abidna Kangjeng Nabi. Fa'ataqa tuluy ngamerdekakeun Nabi hu ka itu Zaid bin Harisah. Wa awaluman jeung ari pangheulana jalma amana anu iman itu si iman bihi ka Kangjeng Nabi minas sibyani ti golongan budak leutik eta Ali bin Abi Thalibin Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kana jeung bukti itu Sayyidina Ali eta Robi bar Rasuli nya eta keponakanana Kangjeng Nabi wa qadda'a jeung nyata geus ngajak saha Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq man kajalma yuhibbu anu mika cinta itu Abu Bakar hu ka itu si eman wa yuhibbuna jeung marika cinta itu si eman hu ka itu Abu Bakar. Fajaba tuluy nyubadanan hu ka Abu Bakar saha jam'un sagolongan katsirun anu loba minhum eta tetep tina sawarehna itu jam'un katsirun Utsman bin Affan ari aya Utsman bin Affan salisu khulafa'ir rasyidina tegesna anu bakal jadi khulafa'ur rasyidin anu katiluna wa Zubair bin Al-Awwam jeung aya deui Zubair bin Awam